si kaki lah ya, betul malah ada aing mah. Orang disuruh putih alah, si aing mah ada bener-bener ngejilak yang pisan ya mah. Ya lo mang si kana mah isi kami lo bateuing aing mah mereka bubuk cabena tapi kulanjek kami tambahkeun deui atuh ayo teh. Ya lo, tuh ampun paralun ya kana lambung euy suki-suki si bere kadaharan ulah da kieu. Ari bek teh beurang nanti kakak hujan nang khusus kami teh ka baso urat nadi aing mah di Ciwasa di Jogja ka khusus kami teh. Ejek bang 50 juta kali barudak ya teh mah nyengona tuh. Wah, bener-bener teh salah ya khusus kami di Jogja ka Ciwasa aing mah bener-bener ngenak ya geuning si basona teh. Padahal si baso urat gokil mah bener ya si urat teh bener-bener nyari arapisan beroba pisan si urat nate aing mah. Sore nate sabuk gede-gede bagaya tukang sebelah kan panas panas nate loba pisan si kaki. Lang ditinggal teh alah, sia sambal lagi sambal balado, cara sambal balado kitu pokona mah cuci teh nate pokona mah berlebisan we lah. Alah, sia saking kulukon ieu seblak aing mah kon kahayang di kadaharan langsung dina katel nah atuh ah. Orang di Silawak